Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina channel Parman Yuspa, berbagi ilmu berbagi manfaat. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan gaya basa lalandian atanapi metafora. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngalarapkeun gaya basa lalandian. Naon ari gaya basa lalandian atawa metafora teh? Gaya basa lalandian nyaeta kekecapan atawa istilah nu dilarapkeun ka hiji jalma nu lantaran eta jalma teh mibanda sifat-sifat nu tangtu. Pek teutenan contoh di handap ieu. Anu kahiji si Arjuna anu hartina lalaki anu kasep tur gagah. Anu kadua Sri Kandi awewe anu teuneng anu leudeng atanapi panggeulisna. Anu katilu Dedengkot anu hartina pamingpin atanapi gegedug. Anu kaopat nyaeta si Rewog anu hartina jalma anu beuki barang dahar. Anu kalima si Congcorang anu hartina jalma nu pangawakana begang atanapi kurus. Anu salajengna anu kagenep si Jalak Harupat anu hartina tara gimir dina ngabela kabeneran, pemberani. Anu salajengna anu katujuh nyaeta lalandian Cap Jahe anu hartina jalma anu medit tara daek barang bere. Anu katujuh nyaeta lalandian Bodas Ceuli anu hartina jalma nu taya kawani atanapi borangan atanapi sieunan. Kecap lalandian anu kadalapan si Aspal anu hartina jalma nu pakulitanana hideung kacida. Anu kasapuluh nyaeta kecap lalandiana si Paser anu hartina jalma nu lumpatna tarik atanapi sebet. Anu salajengna pek ku hideep lengkepan kalimah di handap ieu make kecap lalandian anu geus disadiakeun. Anu kahiji Aceng beuki dahar pangna dina lalandian disebut titik-titik. Anu kadua Bapak Oto Iskandar dina tamah tara gimir dina lalandian adina ngabela kabeneran teh. Dina lalandian oge disebutna titik-titik. Anu katilu Ajat awakna begang pantes bae lamun dilalandi titik-titik. Anu kaopat Dewi Sartika pohara teunengna ngabela kaum wanita pantes mun disebut titik-titik. Anu kalima di kampung eta mah Mang Ujo geus bireuk deui malah sok disebut titik-titik. Anu kagenep eta mah bentang film teh Manik Kasep kawas titik-titik. Anu katujuh awak Burhan mah hideung kacida mantak sok dilalandian disebut titik-titik. Anu kadalapan Angga mah lumpatna tarik kacida matak sok disebut
Dina lalandian disebutna titik-titik. Anu kasalapan mani borangan kacida hirup teh. Mat dasar mun di lalandian disebut titik-titik. Anu kasapuluh ari maneh mani medit kacida dasar. Dina lalandian disebut titik-titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.